Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu sareng sim kuring mang nanang beo hayu urang neraskeun hanca anu katunda dina dinten kamari dina jajar carita sejelug hayam gaib. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun prung. Engke mun si lempay geus kasohor. Sugan we engke nepi kana kegebirna eta si Tarman dah. Ngar datang ka dieu pikeun ngadukeun deui hayamna jeung hayam dewek. Ceuk eta juragan somanang tukeun sikepna. Lamun nya cenah si Tarman teh balik bae ka lemburna. Tang tu moal buru-buru diadukeun hayamna teh. Tapi keun bae cenah. Eta juragan soma teh arek ngadukeun si lempay jeung hayam-hayam sejen bae. Hayang ngukur jeung hayang nyaho kemampuan si lempay. Sugan we ari si lempay geus kasohor mah. Nya hebat, tang tu we. Sumebar ka mana-mana. Tang tu baka tepi kana ceuleuhna si Tarman. Daek datang pikeun ngadukeun si jelug jeung si lempay. Atuh ayeuna mah urang caturkeun si Tarman nu keur jadi bahan obrolan mah sararea. Manehna mah kakarada hudang tina sarena. Nya kapanan ngadon sare di saung teh. Tunduh atuh. Sare teh tibra teuing atuh. Tapi ieu karasa peujit pepurilitan ngenta eusi atuh kudu di eusian. Bari jung si Tarman teh cengkat. Maneh teh bari ngaragapan beuteungna anu karasa lapar. Anya kaya kieu mah kudu neangan warung anu tepati jauh ti ieu tempat sugan we aya lembur atuh anu deukeut. Koloyong si Tarman kaluar ti jero saung bari ngajingjing si jelug. Nepi maksud mah manehna teh erek kapi lemburan bae cenah erek neangan warung. Jelug hayu urang neangan warung atuh. Dawek mah lapar pisan. Keun bae lamun beuteung dawek geus wareg. Engke ku dawek maneh bakal dipangneangkeun parab deui atuh. Akhirna mah si Tarman ninggalkeun eta tempat. Manehna leumpang lumampah kebat ka lebah kidul. Kebenaran aya lembur. Barang tepi ka sisi lembur kayaan teh geus rada beurang. Ponon poe geus manceran karasa panas pisan kana kulit. Si Tarman asup ka jero lembur neneangan warung teh. Gok, kebenaran manggihan hiji warung. Lakadalah atuh itu warung. Nya jigana mah warung euy. Barang tepi ka eta warung katingali warung teh kabenaran keur sepi. Ukurna boga warung we keur ngadaweung. Anu boga eta warung teh saurang awewe anu geus tengah tubuh. Tapi teu pati kolo teuing ningali kadatangan eta awewe. Tayalian ti birum siah ngabagiakeun anu anyar datang. Bage haujang yap calik sok di dinya. Kumaha bade ngarasakeun tuang atanapi ngaleut ieu teh. Ceuk eta birum siah atuh manya ka si Tarman. Ek dahar bae atuh abi-mabi. Gancangan jieunkeun alas. Jang kuring atuh. Nuhun mangga ujang. Bade tuang sareng naon? Nah bade sareng lotek. Atanapi sareng anu sanesna. Sareng lotek we atunya, da lotek ibi mah kasohor. Lotek si peet, lotek si peet ujang. Tah nya bi, jeung lotek wae lah ngada seger wayah kieu mah. Ngan ladaan we atuh, cengekan rada loba bi, ngarah lada. Mangga ujang mangga. Katunya kudu dibade didamelkeun ku ibi. Kala kek sahat teh ujang teh di mana bade ka mana? Eta geuning anak hayam segala rupa. Kuring mati lembur jauh atuh bi. Ti Ciganok ngaran kuring teh pun Tarman Surya Dilaga Purwa Atmaja Kusumah Praja Dijaya Kusumah atuh. Kuring teh keur ngalalana bi tembak si Tarman make kelu ngaranna teh ditambahan segala rupa. Eleh urang jauh ku tantenya ujang.
namina oge meni panjang kitu ibi ge resep aya nu panjang-panjang kitu mah nya namina kitu mani sae bawa-bawa ujang mah jami jagur atuh nabi jami teureum menak nya puguh we atuh bi kuring mah turunan darah biruang salah kacaletot maksudnya darah biru alias ningrat turunan menak atuh bi anya paingan atunya teh antos sakedapnya teu mah beru misi heureua ngaloyong nyiapkeun rek nyieun lotek sawak teh sawaktu manehna jongjon ngarendosan keur nyieun lotek sajeroning hatena mah bacio we sapiraku turunan menak kitu patut tina papakean oge basajan bae tina dedegan oge jajauheun eta ngomongna oge kitu geuningan kawa cacah kuricahan ari ngarahul teh beuteul euleum eta budak teh tapikeun bae ngaranna oge anu meuli ku kuring ulah moal nembongkeun sikap anu cangcaya ka manehanana heuheuy deudeuh potongan kitu mah pantasna oge tukang ngadu hayam pangadulan ceuk eta si bibi ngupat we dina jero hatena teu kungsi lotek teh geus sadia song dibikeun ka si Tarman tamangga aden geura tuang lotek teh si pedo si peet nuhun atuh bi ditampi ya ke kuring atuh wae lotek ti dahar bari jeung disanguan mah dibangun nikmat naker seger pisan keur si Tarman mah karasa ladana teh deung memang nya lotek teh ngeunah pisan aduh nikmat bi alah lotek teh mani ngeunah pisan bisaan ieu nabi bener-bener ngeunah ieu mah nya nuhun we atuh ari katampi mah ujang anya mani ngeunah kieu aduh bisaan ieu meni raos atuh nya nuhun we aden ari raos mah puguh ge lotek ibi teh atuh matak dedeieun si mana lagi ujang nya bi bisaan nah naon rahasiana atuh bet nepi ka ngeunah kieu ieu lotek teh beda jeung lotek anu sejen bi aden eta mah Rusia teu bisa dicaritakeun pokona mah ibi ngadamel lotek teh bari ngaren ieu teh nya nganggo perasaan ngangge hate atuh da eta we lamun nyekal mutu teh dicekal teh kalawan make hate jeung pas pisan dicekal teh bari dibarungku ngagitek ibi mah barengan renosna teh nya renosna mutu kitu dibarengan ku ngagitek pokona mah make hate ujang yeuna teh make perasaan paingan atuh bi paingan ai kitu mah nya lain ujang kalalana ka mana ujang teh nuturkeun indung suku atuh bi teu puguh anu dituju teu puguh anu dijugjug neangan pangalaman wae bari ngabarkeun ieu si jelug hayam kuring bi kitu ku tantenya ujang jadi ujang teh sok ngadu hayamnya nya bener pisan atuh nya ujang di kampung ieu oge da puguh aya pakalangan ngadu hayam anu sok rame malah loba anu sok ngaradon-ngarado oge ti lembur sejen puguh we ngadenge kitu mah si Tarman teh mani curing nah bener bi belah mana atuh nu sok ngadu hayam teh eta ujang di lapang teu jauh ti tempat eta da biasa nage eta tempat teh aya pakalangan sok loba anu ngadu hayam ti urang kampung anu sejen nya kadari ieu kitu da puguh di dieu tempatna ujang alus atuh bi kuring jadi penasaran atuh nya belah mana tuh bi anya eta pokona ujang di lapang anu teu jauh ti tempat pokona ge da apa bakal kapanggi da babari pokona mah rame pisan da eta luluguna teh ti lembur ibi atuh nya ki banawa manehna teh sok anu jadi panitia nah kitu tah
jeung deui lamun anu meunang teh sok menang hadiah cenah Ujang. Oh kitu atuh Bi, ngan eta nah mayar kitu Bi lamun ngiluan ngadu hayam. Nya tang tu mayar Ujang kan aya biaya pendaftaran. Ke dikumpulkeun di panitia. Tah hadiahna teh di dinya meureun tina ngumpulkeun duit pendaftaran. Nah Ujang rek miluan gitu. Nya Bi rek miluan wae lah. Kuring yakin hayam kuring mah bakal menang atuh Bi. Moal anu ngelehkeun. Nya mudah-mudahan we Ujang. Tapi kade ulah waka gede hate. Sabab sainganan oge berat Ujang. Sabab hayam adu teh aralus malah anu geus juara oge loba. Mahal hargana. Jadi anu diaradukeun di dieu mah hayam juara wungkul Ujang. Lain hayam sabarangan. Dan nu miluna oge ti mana-mana. Tu si Tarman teh beuki we penasaran nih kitu mah. Nya Bi nya atuh, aduh alus atuh. Atuh ari geus kitu mah satu tasna mayar udut daharna mah. Si Tarman terus we pamitan rek neangan eta pakalangan ngadu hayam teh. Nu aya di lapang. Teges pugu di bejaan ku birum sia lebah-lebahna. Bener we. Teu jauh ti warungna si Bibi teh aya lapang malah aya papanggungan sagala rupa. Ketingali geus loba jalma di luhur panggung. Ketingali aya gamelan. Meureunan eta papanggungan jeung gamelan teh pikeun marangan lumangsungna ngadu hayam. Hareupeun papanggungan aya pakalangan khusus pikeun ngadu hayam teh. Bener oge rame ieu euy. Lembur teh aya pakalangan ngadu hayam sagala atuh kabeneran ieu. Ceuk eta si Tarman manehna teh bari sasalingkeran. Ngadeukeuten ka eta papanggungan. Kabeneran poe eta teh sok biasa diayakeun acarana. Dina sajero saminggu teh ku 2 kali. Eta cenah hitung-hitung hiburan wae. Ngarah ka kampung teh rame. Da eta we mun acara lumangsung teh jelema teh mani ngagimu. Nu daragang mani loba. Saperti harita katingali geus loba jalma nu nongton. Nu daragang balawi di komo kalebah pakalangan mah teu sirikna teh geus pajajal. Kitu deui harita si Tarman manehna teh. Saheulaanan marek lajo heula we cenah hayang nyaho. Kumaha lumangsungna acara ngadu hayam. Kiwari katingali di luhur papanggungan aya saurang panata acara anu rek mimitian nemu ka eta acara. Pok atuh kadenge eta panata acara teh diantara Sampurasun kadulur salembur baraya sadesa. Kitu deui para wargi ti lembur anu sejen. Sim kuring salaku panata acara anu tos kasohor. Jenengan sim kuring teh nyaeta sadud. Pokona mah mabireuk sadud. Ngahaturkeun nuhun, rebu nuhun laksa ketika bingahan, rehna poe ayeuna urang tiasa kempel dina acara nu biasa. Anu dianti-anti ku para wargi ti kamari ditunggu-tunggu dugi ka ayeuna nyaeta acara hiburan ngadu hayam. Ku kituna ieu acara teh teu leupas tina pangrojongna para wargi sadaya anu parantos partisisapi. Ai naon da teh partisisapi sagala? Hebang na urang sarea teh. Sapi cik atuh sing kira-kira euy cacarita teh. Inya Ujang piraku partisisapi. Nah ngomong teh ka mana bae. Si Nyai mah lain sapi, tapi mun ibaratkeun sato mah si Nyai mah lir ibarat manuk japati. Lindeuk tapi linghas. Ku aki kapan si Nyai tidak udag-udag kita tadi teh. Tapi manik linghas. Ieu deui sakamana wae. Nya kuring mah japati. Tah pami aki mah pantesan teh nyaeta careuh. Payus pisan namun disebut careuh teh. Eta teu kaop ningali anu geulis. Teu kaop ningali anu demplon. Panonna teh mani uringas. Ih, mah nyaki disebut careuh atuh Nyai. Sok tara kira-kira ngahina teh. Sakieu aki gagah teh lir hayam adu pokona mah.
hayam Bangkok aki mah lamun dina sato mah gagah pokona mah geus lah ulah diladenan mending oge antep lah dasar aki-aki 7 mulut eta mah kade sok cunihin bi nya ujang ka itu tong heureuy ka kuring tuh tinggal itu panata acara geus nyarita deui ye ceuk eta si bibi bari ngajauhan ka si aki atuh bener we panata acara teh manehna teh kade cacarita deui hampura hapunten anu kasuhun maksad sim kuring teh partisipasi alias tos ngarojong sanes partisipasi punten kacaretot kuituna kukieuna panuhun ka panonton sing tartib salami acara lumangsung ulah dugi ka aya keributan oge ulah aya dugi ka papasean antara panonton kitu deui antara papilon anu bade ngiringan adu hayam oke periogi kauninga yen papilon teh anu ngiringan ngadu hayam teh aya 8 urang anu parantos nyanak hayam adu anu garaduh hayam adu anu tos juara parantos boga ngaran margi bahasa acara kamari eta hayam teh memang parantos dianggap unggul ku kituna ayeuna bade diadukeun deui antara anu unggul sareng anu unggul pikeun nangtukeun hayam anu bakal jadi nomor 1 tah kitu buru ujang geura dimimitian mamang geus cangkeuh ieu teh ulah baceprot wae taun teh hasok atuh burukeun geura prung hayang geus teu sabar mah teh hayang lalajo ujang mangga diantos mah ieu acara bade dikawitan wae prung nayaga ceuk eta panata acara nitah kana ayaga pikeun beuh gamelanana berebet wae atuh kenang penca teh ditabeuh ulah lajo surak maniseah netelakeun acara geus dimimitian atur panonton teh manehna teh maneh atuheun pisan aya acara geus dimimitian mah oi acara dimimitian euy hasok ka hareup euy anu baroga hayam euy geradukeun euy endara geus sabar lah hayang ningali kuring masa anu jadi hayam nu pangunggul lah da eta cenah nu kamari mah euy si pelung cenah tah anu halus teh lain euy kuring mengajagokeun eta euy hayam bogana juragan Sobari euy adu dingaranan si Binti euy teh si Binti mah hebat euy sakali nyi oge lawan teu nepikeun ka titiir atuh euy cek saha aing malah wani tumpangan malah ngajagokeun si Binti aing malah rek ngajagokeun eta we lah hayam bogana Bakanta euy kamari ge unggul pisan eta masih butak lah si butak pokona meunang lah si butak cek anu sejena pada mana teh boga pilihan masing-masing ngajagokeun hayam anu rek diadukeun atuh katingali 8 urang jalma anu geus dariuk deket papanggungan mangrupakeun anu baroga hayam manehna mah sajaga diri pikeun ngadukeun hayamna sakatingali harita teh panata acara teh geus pok diwe biantara Cahela, anu nabeuh di entong eureun heula ye. Kuring bakal ngabagi kanggo papilon anu ngabade diadukeun hayamna ye. Ku ituna anu bade diadukeun langkung ti payun teh nyaeta hayam kagungan Juragan Sobari. Bade diadukeun sareng hayamna Jang Juma. Mangga
Gerak apa kalangan cek eta pananta acara puguh we atuh nulajo teh surak sawab kiwari teh hayam juragan Sobari bakal diadukeun jeung hayamna Jang Suma. Hayam kuring pokoknya bakal menang lah. Moal misluk hayam kuring mah. Pokoknya malah hayam lain mah bakal digabret we ku hayam kami mah. Cik eta gasan Sobari. Hayam kuring pokoknya mah nu halus mah lah. Tong maka ngarasa unggul atuh gan. Ayeuna mah buktikeun we lah sok lah. Gerak kencarkeun hayam teh urang ka pakalangan yeuh. Ceuk eta Jang Suma. Atuh nu akhirna mah hayam boga nageun Sobari teh. Diadukeun wae jeung hayamna Jang Suma. Geus pada adu hareupan. Hayam gan Sobari teh marupakeun hayam anu gede. Katingali tina huluna teh geus darugul eta dari balas diadukeun bae. Da hayam Jang Suma mah katinggalina teh mulus keneh. Tapi sanajan kitu dari hayamna teh penang kamari unggul. Atuh ari geus adu hareupan mah hayam teh silih pencrong geus katingali hari teh buluna teh geus ngarangkat dina beuheungna teh. Tanda-tanda geus erek diadu. Atuh berebet bae kenang penca teh disada. Berebet hayam teh begitu banget. Geus kitu mah hayam teh mundur ka tukang. Serentil. Cebrot, gapruk. Hayam geus ngamitian diadu. Atuh nu lalajo teh mani surak ambal-ambalan. Ayo. Ayo tah. Sok lah. Ulah mundur euy, dewek mah ngajagukeun hayam nagan Sobari euy. Tengah kaki itu euy lah. Nu si Suma euy nu menang mah euy lah wani tumpangan aing mah. Oh, tinggali tuh tinggali euy. Hayamna si Suma mah mulus kitu jarang diadu ke beda jeung hayam nagan Sobari atuh euy. Geus pangalaman euy. Najan pangalaman ge cantang tuh euy lah. Yang geus Bang Bandungan we na Bandungan euy. Nyabah mah ngajagokeun hayam gan Sobari atuh euy. Sabab hayamna geus pangalaman bener. Senajan geus rada kolot. Abi mah ngadukung anu Jang Suma. Da eta masih ngorak keneh. Sugan we meunang cik eta salah saurang awewe. Katingali hayamna gan Sobari teh nyarantang deui. Memang geus pangalaman eta hayam teh teu ngeludeung. Yuk cebrot. Hulu si hayamna bogana Jang Suma teh disi pintihan bari jeung digabred atuh. Siihna anu seukeut eta hampir we teh nyorocos kana tikoro hayamna si Jang Suma. Ngan bae hayam teh rika. Ngakilekeun sirahna. Plos atuh teu beunang kana sasaran. Kiwari mah hayamna eta Jang Suma teh nyobaan malesna rajang. Gabret. Sok sanajan hayam teh masih ngora keneh. Meureun ka asup jajangkar keneh. Tapi ari nilik tina kawanina mah wanian oge ngalawan hayam anu geus pangalaman. Ngan baik ngaranan ngalawan hayam anu geus pangalaman. Eta hayam jajangkar teh kudu boga kawani wungkul. Dada tetela manehna teh teu beunang kana sasaran. Nah hiji waktu mah hayamna boga gan Sobari teh. Sukuna teh bisa keuna kana sirahna. Hiuk cebrot bangkieung. Hayam Jang Suma ngabangkieung beunang pisan lebah huluna. Pugoe atuh eta gan Sobari teh atoheun pisan. Mantap tenggelan teh. Nepikeun ka ngabangkieung kitu. Hayang teh kusak sekalian lah. Menang pokon maing mah yakin euy. Halah hayo. Wah bere omer euy lah. Si ieu tah
Lihna tawa heueuh beunangkeun di corona tiir lah. Jekan somah harita teh manehna ngabobotohan. Heula mentong maka merasa unggul sia. Hasok mentong bebangkingan kitu sia. Ayo lawan sia. Percuma ku aing di paraban. Kedagingan oge sia teh. Jeung di pale ngalapoe, dikojaikeun ngalapoe ari eleh masih hayo. Moal maju masih maju. Atuh hayam eta Jang Suma teh can waka bisa narajang deui. Meureun lieureun ti ditu mah. Tapi ari hayamna dan Sobari mah manehna teh asa menang angin serenteng, hiuk jemrot. Atuh kiwari mah panarajang ti hayamna gan Sobari teh geus bisa disingkahan. Maka bred kana awak. Puguh we atau meh-mehan ngecungka. Daya tawe si ihna teh nurih pisan kana beheungna seret untung we teu nepikeun ka niir, nepikeun ka eta hayam teh kaluar geuti. Keok si hayam teh disada ke keokan. Bari jeung ngerek lumpat. Nandakeun hayam bogana Jang Suma teh geus teter eleh jajat kan. Oi, hore, hidup, bukan anugan Sobari hidup, oi, menang, oi, tinggal tuh kabur tuh, oi. Dah, eta mah hayam dijangkar kene atuh dari lawana, oi lah. Nya pancek abah ge kitu. Hayam ngorak kene macan waka bisa ngalehkeun geus pangalaman. Hidup gan Sobari, hidup euy, hidup. Lalajo manehna teh. Atuh hayam bogana gaun Sobari teh geus unggul ngalehkeun hayam Jang Suma. Atuh ari geus karuhan kitu mah. Panata acara teh manehna naik di kana luhur panggung. Alhamdulillah parantos ku urang disakseni yen hayamna gan Sobari teh unggul. Kantun ayeuna mah urang teraskeun deui kanggo hayam anu salalajengna. Tapi engke heula margi waktosna sep. Euleuh, mitra waktosna paratos teh nya kapan deui. Cagela urang teu najajar carita deui ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.